Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
sadayana jaman sadayana hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan agung manfaat silaturahmi ieu acara diakhiri dengan sholawat mahadul qiyam. Mudah-mudahan roh Nabi hadir di tengah urang sadayana. Mudah-mudahan Nabi semakin cinta kepada kita, seorang hamba Allah, seorang umat Nabi yang selama ini masih belum bisa taat dan bisa turut sakumaha kana aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mudah-mudahan barokah kumasan sholawat nami kurang ningalikeun mahabbah pamantena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing di syafaat dan jaga Kanjeng Nabi jaga di akhir kiamat, di poe kiamat. Mudah-mudahan wabil khusus aku sadayana hadir di tempat kami kamu panitia penyelenggara acara pengawasan. Wabil khusus deui paling ku abdi sangat dibanggakeun bersama ingkang rangka kesepuhan Kang Haji Ajiji yang selalu eksis, selalu setia. Oke, seorang murid yang abdi terbiasa nenekna abdi anjeunna ya Allah hikmah kakuruna luar biasa. Senior di Miftaul Huda, oge di Manbaul Huda di Panakirang. Mudah-mudahan Kang Haji Ajiji Allah salamina dipaparin kesehatan, dipaparin keistiqomahan, wabil khusus panjang umur, anjeunna berkah umur, tambih berkah ilmu. Hadir di tempat pengawasan, mudah-mudahan syariat panitia mengumpulkan ke urang sadaya, hakikat Allah mengumpulkan ke urang sadaya. Mudah-mudahan urang Cikerudan sadaya jam raga jaga ku Allah urang sing dikumpulkeun dugikeun ka surga. Amin ya rabbal alamin. Sakitu muka pihatur kirang langkung hapunten sadayana oge panginten wabil khusus kage nukeun aramang alasan terbut kami mengkain musibah. Ayeuna nanti Allah urang Cikeludan, urang Jangraga, abdi terang kampung nangking musibah ieu masih kena di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah enggal diangkat deui, sing disehatkeun deui, disadarkeun deui. Oge hadir di dieu menuju dipaparin panyawat ku Allah ngalangkungan ieu acara. Mudah-mudahan Allah enggal deui ngagentos panyawat urang, digentos ku sehat. Amin ya rabbal alamin. Maka urang poskeun sholawat sita di ruang sulan khusus kami anu teu daramang, khusus kanggo anu teu daramang anu enggal dipaparin musibah ku Allah urang Jangraga ayeuna masih di rumah sakit. Mudah-mudahan ngalangkungan ieu sholawat sita enggal disehatkeun deui, enggal dipulihkeun deui emutanana. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa niyatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa ala aliha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa niyatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.